A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji pasal. An-najasatu ari pirang-pirang najis. Salasun eta aya 3. Mugoladatun tegasna hiji najis mugolado. Wa mukhafafatun jeung najis mukhafafah, wa mutawassitatun jeung najis mutawassito. Al mugoladatu ari najis mugolado. Najasatul kalbi eta najis anjing, wal khinjiri jeung bagong. Wa far'i ahadihima jeung cabang ti salah sahiji anjing jeung bagong. Wal mukhafafatu jeung ari najis mukhafafah, bawulus sobiyi eta cikiih budak lalaki. Alladzi anu lam yat'am can barang tuang budak wairul labani salianti cai susu indungna. Walam yablug jeung can tepi ieu budak al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassito. Sairun najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Paslun ari teh hiji pasal. Al mugoladatu ari najis mugolado tathuru eta bisa jadi suci. Bisa guslati ku 7 pirang-pirang kumahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun datiahna najis. Ihdahunna ari anu salah sahijina biturobin eta ku taneuh. Wal mukhafafatu jeung ari najis mukhafafah tathuru eta bisa jadi suci. Birasil ma'iku ngocorkeunana cai alaiha kana eta najis. Ma'al golabati sartana ngalindih wa izalati ainiha jeung ngaleungitkeun datiahna najis. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassito tan qasimu eta narima ka eta kabagi 2 bagian. Tan qasimu eta narima kabagi ala kismaini netepan kana 2 bagian. Ainiyatun tegasna mutawassitoh ainiyah, wa hukmiyatun jeung mutawassitoh hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawassitoh ainiyah. Allati anu laha eta tetep pikeun ieu lati. Launun naon launun rupa, warihun jeung ambu, wa ta'mun jeung rasa. Pala buda maka misti min izalati launiha tina ngaleungitkeun rupa na ieu najis, warihuha jeung kana ambu na ieu najis, wa ta'muha jeung rasa na ieu najis. Wal hukmiyatun jeung ari najis mutawassitah hukmiyah. Allati anu la launun anu teu aya rupa, wala rihun jeung teu aya ambu, wala ta'mun jeung teu aya rasa. Yakpi maka cukup ka anjeun naon jarol ma'i ngocorkeunana cai alaiha kana itu najis. Paslun aqallul haidi ari pangsaeutikna zaman haid. Yaumun eta sapoe, walailatun jeung sapeuting, sapoe sapeuting. Wa golibuhu jeung ari kagalibanana situn eta 6 au sabun atawa 7 poe. Wa aksaruhu jeung ari kalobaanana zaman haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Bila yaliha kalawan peutinganana. Aqallut tuhri ari pangsaeutikna zaman suci bainal haidotaini di antarana 2 haid. Khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Wa golibuhu jeung ari kagalibanana arbaatun eta 4.
wa isruna jeung 24. Naonana yauman poena aw salah satun atawa tilu wa isruna jeung 30. Naonana yauman poena wala hadda jeung teu aya batasan eta tetep li aksari hipikeun kalobaanana. Akolun nipasi ari pangsaatikna zaman nipas majatun eta sagejrotan wa golibuhu jeung ari kagolibanana arbauna eta 40 naonana yauman poena wa aksaruhu jeung ari kalolobaanana situna eta 60 naonana yauman poena. Paslun udurus salati ari pirang-pirang panguduran salat isnani eta aya 2. Anawumu tegasna sare wanisyanu jeung poho. Paslun surutus salat ari pirang-pirang syaratna salat samaniatun eta aya 8. Toharatun tegasna suci, toharatul hadasaini tegasna suci tina 2 hadas, wa toharatu jeung suci ani najasati tina pirang-pirang najis. Biasa wubi dina baju wal badani jeung dina badan wal makani jeung dina tempat. Wasatrul aurati jeung nutupan kana aurat. Istiqbalul kiblati jeung madep ka kiblat wa dukhulul waqti jeung asup waktu. Wal ilmu jeung apal bipardiyatiha kana kaparaduanana kana kaparaduanana salat. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun jalma paradon kana paradu min puru di hatina pirang-pirang paraduna salat sunatan kana sunat. Wajatina bul mubtilati jeung ngajauhan pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana salat. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asgorun tegasna hadas leutik wa akbarun jeung hadas gede. Pal asgoru maka ari hadas leutik ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun al wudu'a kana wudu. Wal akbaru jeung ari hadas gede ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun al ghusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4. Auratul rajuli tegasna auratna lalaki mutlakon barina mutlak wal amatu jeung amat. Pisolati dina nalika salat ma eta perkara bainas surrati anu aya di antarana bujal warukbati jeung tuur. Wa auratul hurrati jeung ari auratna jalma anu awewe anu merdeka. Pisolati dina nalika salat jami'u badaniha eta sakabeh badana itu awewe. Ma siwal wajhi kecuali wajah wal kafaini jeung 2 dampaleungeun. Wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe merdeka wal amati jeung pirang-pirang amat. Ingdal ajanibi dina nalika junub dina nalika ingdal ajanibi dina nalika gede baleg jami'ul badani eta sakabeh badana. Wa ingda muharramiha jeung dina jeung disandingan mahramna itu awewe wanisa jeung awewe ma eta perkara bainas surati aya di antarana bujal warukbati jeung tuur. Paslun arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta aya 17. Al awalu ari nu kahiji na an-niyatu eta niat, asani ari nu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram, as-salisu ari nu katilu na al-qiyamu eta nangtung alal qadiri kajalma anu kaduga bil faradi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari nu kaopat na qiraatul fatihati eta maca surat Fatihah. Al-khamis ari nu kalimana ruku eta ruku, as-sadis ari nu kagenepna at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina ruku. As-sabi ari nu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal, as-saminu ari nu kadalapana at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari nu kasalapana as-sujud eta sujud marrataini kalawan 2 balikan. Al-asiru ari nu ka
10 at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina sujud. Al-hadiya asyara ari anu ka-11 al-julus eta diuk baina sajdataini di antara dua sujud. Asani ari nu kadua, asani asyara ari nu ka-12 at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina diuk antara dua sujud. Asalisa asyara ari nu ka-13 at-tasyahudul akhiru eta tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara ari nu ka-14 al-qu'udu eta diuk fihi dina tasyahud akhir. Al-khamisu ari nu ka-5 al-khamisa asyara ari nu ka-15 as-shalatu eta maca shalawat ala nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga maparin rahmat sahallahu Gusti Allah alaihi ka kanjeng Nabi wasallam sareng salam fihi dina tasyahud. Asadisa asyara ari nu ka-16 assalamu eta maca salam. As-sabi'a asyara ari anu ka-17 at-tartibu eta at-tartib. Faslun an-niyatu ari niat salah sudarojatin eta aya 3 pirang-pirang tingkatan 3 darajat. Ingkanat lamun mahbuk tinaon as-salatu salatna paradon eta salat paradu wajabatah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wal faradiyatu jeung pirang-pirang kaparaduan wa ingkanat jeung lamun mah kabuktian nafilatan eta salatna salat sunat muaqqatatan anu ditangtukeun waktuna karratibati sapertikeun salat sunat rawatib. Awda tasyababin atawa salat anu ngabogaan sabab wajabatah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wa in kanat jeung lamun mah bukti salatna nafilatan eta salat sunat mutlaqatan barina anu mutlak wajabatah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe pakot wungkul. Al fi'lu ari nu dimaksud migawe usolli kana lapad usolli wa ta'yinun jeung nangtukeun duhron kana waktu duhur au asron atawa asar wal paradiyatu jeung kana kaparaduanana paradon eta paradu. Kan Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.